usaha ngapunuh karena kemelaratan. Nah ini kan dititah kanjeng Rasul kudu dikaji secara keseluruhan. Lamun dikaji secara keseluruhan, oh kumaha sih teh tadi cenah titah salikin ke Allah, leungitkeun masalah dunia dan ini nyaritakeun dunia tilu-tiluna semuanya dicintai oleh Allah. Nganu kahiji gelarna adalah umumul muslimin, keseluruhan orang-orang muslim. Contohnya baginda Rasul. Mana contoh baginda Rasul? Pertama, kanjeng Rasul nyaritakeun wa nas'alukal afiyah. Wa nas'alukal afiyah. Ya Allah ya Rabb, aku mohon kepadamu al-afiyah. Naon al-afiyah teh? Kebahagiaan dunia, kesehatan, ibadah, fasilitas jeung sadayana. Kemudian diterjemahkan ku ulama di mana paling di mana? Doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan ilal maut. 10 doa selamat. Ia terjemah dina Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Contohnya baginda Rasul umumna kerjamiil muslimin, para pedagang, para pejabat yang sedang ayah dibina. Benar deh. Sebab hidup dunia bimal bisa maju agama kuduit. Ia disampaikan tukang pajar waktu ceramah di Mantri. Hidup dunia bimal bisa maju agama bersama duit. Iji. Nuka dua benar. Nuka dua mana nuka dua dalilnya? Dalil kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina ay ahyini miskinan. Ya Allah ya Rabb, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ia golongan salikin. Ya Allah ya Rabb, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ia golongan salikin, golongan muridin, golongan jalma anu yang deketin Allah Subhanahu wa taala. Oh berarti lamun kitu mah jalma anu deketin Allah miskin. Itu pasti. Sebab ayat hadis saya mengatakan di dalam omongan Allah Taala hadis kursi Allah nyarita lamun jalmi geus nempel ka Allah maka Allah nyaritakeun ya dunya ukhdumi man khadamani. Dunia ladenan ku sia sakabeh kahayangna jalmi anu ngaladenan ka kuring. Dunia cukupi ku anjeun jalmi anu bener-bener murid ka kuring. Jalmi anu benar-benar salib ka kuring, jalmi yang dekat ka kuring, supaya ulah lieur urusan dunia, datangan kumaneh dunia. Manehna ulah kudu neangan deui, ulah kudu dagang deui, ulah kudu usaha deui, ulah kudu ka sawah deui, ulah kudu ka empang deui. Titah dalatang deui, ku jalan kumaha bae, nu penting sia datang itu dititah ku Allah. Hina miskinan, akhirnya miskin. Siti Aisyah protes. Siti Aisyah protes kan, kemarin doa jadi ayam miskin lain. Siti Aisyah sarua, istri baginda Rasul, Ummul Mukminin. Ada salahnya Rasul. Aku minta di miskin lain. Nah iya, cekannya Rasul, yadkhuluna al-jannah al-masakin, qudang agniya arba'ina sana. Jalma anu mara rizkin asup ka surga sameme jalma beunghar kahalangan 40 tahun. Jadi nu malarat heula arah asup ka surga. Nu beunghar mah engke 40 tahun sanes miskin arah asup ka arah beunghar. Namun sababna nu miskin moal ditanya zakat. Jadi ditanya zakatnya arek zakat taon kita ya Allah. Nu miskin moal ditanya munggah haji, maneh munggah haji na dia dan munggah haji. Cukup nu miskin mah munggah haji na salat Jumat. Salatul Jumat hajjul masakin. Salat Jumat adalah haji na jelema anu mara rezeki. Entah lamun tas salat Jumat tas di mana maneh tas munggah haji. Itu ya guys, tas haji. Ini dari amat. Geus eta tak bareng dia deukeut. Nuka tilu contoh dari kanjeng Rasul, doa kanjeng Rasul, Allahumma inna nas'alukal khair kullah. Ya Allah,
abdi nyuhunkeun kebaikan dari seluruh apa yang kau berikan. Lamun kuring jadi beunghar, dia tak beunghar supaya baik. Lamun kuring jadi jelema nu malarat, dia tak malarat supaya baik. Lamun kuring jadi amil, dia tak amil jadi baik. Lamun kuring jadi RT, dia tak RT jadi baik. Lamun kuring jadi lurah, dia tak lurah jadi baik. Jadi naon baik abdi ridho ku Gusti. Wardo bima wasaballah.